lah di dia euy. Ah biasa we wa keur ngahuleung Ulang-ulang budak orang mah teu panas ulang-ulang atuh. udah aku mari keur lemah wa kritis. Ain euy urang manggih orai di bisa panjang euy. Gimana? Itu panjangnya sakieu euy tah. Lah geblek ditekehead. Eta kumaha mun batu dihanap. Moal naon lah gitu mah. Ada urang mah karunya ka mah ningali hulang-hulang. Jika anu kieu jika non teh tinggal kalaungeun. Urang ngopi sebenarnya mah teh wa euy. Ngopi atuh bari udud budak orang pantes. Ah naon wa urang mah geus teu udud, teu beserera deui kan udud teh. Apaan cek dokter oge ulah udud. Ah mah teh make eureun ngarokok teu ngeunah kumaha. Geus teu ngeunah we nama geus teu beserera deui kan udud teh. Aing ku urang baru bere rokok mahal ku urang euy. Ieu boga rokok mahal ieu hade lah. Rokok naon? Ari geus eureun percuma dibere oge. Wa euy. Urang-urang teh mikiran eureun udud ieu teh. Heeh, syukur aing geus eureun udud mah tuh. Urang baru bere udud mahal euy lah aing. Udah wa geus teu geuna udud sih euy. Ari urun mah syukur we atuh. Heeh. Ada udud mah. Cik mana atuh ningali rokok mahal teh? Yo rokok mahal mah. Ieu cikan. Nah, yang bungkusna ge rokok anyar tah bungkusna ge atuh. Bisa patang di rokok mahal teh urang mah duh. Euy. Cing. Mana korek geuningan nginjem? Lain teh ngeunah ngarokok teh. Teu ngeunah so teh bari digayem. Wah, dalam mun kajot mah ngeunah teh. Goblok yang mah. Duh aing mah jangar duit teu boga menipis ieu kana kadinya anjing. Halo sayang. Hah? Naon? Nah, habat mutuskeun aa. Naon kana boga ieu penyakit lemah neunut. Kunaon hah? Ah, geus kitu mah. Keun bae lah sok, dek jeung batur ke kop bae. Padah kitu nya sok. Bae. Kunaon kana urang boga edan seeta teteleponan gaya euy. Bisa mana teteleponan? Iya, ka boga urang pi euy ngajakeun putus. Ah, anjing. Ah, emang mana salah naon? Heuh teuing tah boga urang teh. Tadi teh mutuskeun gara-gara aya salaki batur gitu tah. Aduh, bahaya. Geus we culkeun awewe mah bikang di loba lah. Pemikiran bikang hiji loba keneh ieu awewe mah. Jangan deui kitu wae euy. Jangan deui, tong eleng-eleng atuh. Karena mah kieu yus euy. Sok mah Urang teh kerja ngar sebenarnya teh. Keseret pisan urang teh yus euy kadunyaan teh. Duit teu boga harta banda aweuh. Ah pusing deh kanu taar teh. mana butuh solusi? Heeh yus euy kabeneran euy, aya mana solusina? Ah gampang kitu geus ka urang di dieu, mana butuh solusi naon di dinya? Heeh yus urang teh butuh solusi teh anu tadi diomongkeun ku urang teh keur seret dunya, keur teu boga duit harta banda aweuh, tah pusing urang teh euy. Lain tadi teh mana teh hayang kadunyaan. Gampang kitu mah pi solusina. Hayu ngilu jeung urang edeuk. Ka mana yus? Heeh ka itu tuh kan dukun teh alus super hot ieu mah segala itu kadunyaan teh beunang. Wah mana Pernah urang ge sakala jadi tah. Oh ayo atuh ari kitu mah urang geus kagok mentok lah yus. Mana yus mun jauh-jauh teuing tempat Ayo euy. sudah ditu tuh. Urang apa ieu mah Hade bener dukun hade. Siap lah hari kitu mah. Itu euseun aing mah euy. mata ka cicing penjagana di dieu mah. Euy kitu ih aing hariwang yus. Bener sia teh itu bener dukun Bener itu dukuna tuh. Alah. Kalau Durirang duraring miangan suung uang teh eueuh aing mah pala we jengkut pacul eueuh dengan pacul heula ka dieu bukan aya pacul di dieu ya. Ka mana ye? Anjir. Nyanyohana euy. Lain teh penjagana. Ka mana ye? Tanya ku mana tanya. Rek naon? Rek lonjang. Dek ka si Abah. Abah saha? Si Abah si Uwa. Aya luka tak kesare meureun. Tah kesare gitu. Ieu sana ieu. Jaga kebon jeung saung. Ieu mang. Oh, naon tah? Ieu mang sebenarnya urang datang ka dieu jeung sieu teh. Heeh.
Urang teh di dunia hayang kadunyaan. Duit teu boga, harta teu boga, segala teu boga teh urang teh nanti keur mentok. Kumaha supayana urang bisa beunghar ngadadak gitu. Aya teh solusina. Eta mah kudu kanu di jero saung. Wah, eta hade dukuna. Alhamdulillah urang ge alhamdulillah yeuh. Urang nyaho di si ieu we. Ayo kasih itu. Si eta kunaon nyebut wae si geusieun. Teuing penjagana euy. Penjagana euy. Sieun mana cicing. Ayo atuh urang antar ka ditu mah. Ayo tuh. Siap. Yuk. Siap tuh. Iya. Nah, ka dia jalan aja. Ka dia sok atuh tipayun semang. Dukung. Assalamualaikum. Bah. Bah. Aya tamu. Oh, tamu. Di mana cenah? Aduh ka ti mana pokona hayang panggih we cenah hayang silaturahmi. Kembali cenah ka dieu we atuh cenah asup. Ka dia ya jang. Assalamualaikum, Mbak. Tuh, sok. Lalat bet. Wayahna teh sok masuguhan cai daun cai. Nah, iya saya, Bah. Ait ti marana teh. Jadi kieu bah, tadi teh ieu teh nanyakeun ka urang aya dukun henteu. Tah, si Abah bisa teu hayang kadunyaan kieu teh. Hayang sagala bisa. Tah, kumaha teh si Abah? Oh nu kitu gampang nu kitu masan hayangna maneh sih ieu Abdi, Mbah. Abdi nu hoyong kadunyaan mah. tapi keun bae aya dua syarat anu kudu kumaraneh ditambahkeun Sok keun bae bah lah. kahiji kudu aya duit 500.000 Terus anu kaduana naon bah tah? Syarat nu kaduana naon? anu kaduana mah ikhlas jeung ridho nu pentingna mah kitu sanggup teu Siap bah, insya Allah sanggup lah ari syarat yang seukur dua mah. Abdi sangem lah siap. Ya atuh atas tipayunnya sabaraha tadi teh? 500.000 Nah teu tiasa kurang bah. henteu namanya kadukun nawar Aing mah dukuna perentep ieu mah euy. Asli teu bisa nego. henteu atuh da eta mah syarat Ya mah abdi gaduh sakieu nya hampuraeun bah. heuh lah ye nampi atuh ye nuhun ye Nya ditampi. yuk lamun hayang bener mah hayang kadunyaan jeung abang ke dituturkeun yuk tuturkeun abah yuk Ayo ayo yuk Bah, yuk ayo. ayo yuk dari buru hari hayang eta mah oh dari yuk tadi cing Dari ukti dieu Mbah. di dia ya akan jajar Calik abdi di dieu. heeh dinya tah Ngagoler teh. oh Ieu ki sarieun sieun ki. Tong keung aya hayang mah. Nah mang ini keung ki bakal dibawa ka nu kieu. Wayahna aya ka hayang mah. jadi mana teh yang bener hayang kadunyaan Asli bener mah. tah ieu tangkalna kadunyaan teh Oke, tungguan dah, nama dia kene keayaan. Tungguan sataun deui kumaneh dia, cicing dia tapa. Cicingnya urang di dieu. Cicing. Ari semah da ka mana? Ka dieu heula ieu. Ka dia deui diturunkeun jeung mada Ari sedang di sarwana. Jaga pan dia mah nutur-nutur ieu. Urang di dieu we. Nya sok doaan di dinya. Jir. Kela yeusna jadi kieu. Ka ngajedog di dieu. Kakan dititana kieu nungguan cenah kieu. Kela. Ain imah tangkalna tangkal kadu anjing. Ai kuduna ku tangkal naon? Urang datang ke dieu teh hayang kadunyaan. Rega ka cicing di dieu ngajedog dina tangkal kadu. Kan cek si Abah ge tadi ditatapal di dieu. Kela aya nu aneh urang mah pan ieu tangkal kadu. Urang hayang kadunyaan. Nah beuti simpen di dieu. Beuti simpen dina aya tangkal kadu. Anjing lieur boa euy. Wah. Sia mamawa teh ka dukun naon meureun aing bawa kieu meureun euy. Cing. Kadu teh meureun kadunya. Kadu duren imah meureun bleu. Aduh anjing go. Ajig wayang bener dukun gelo hanas aing ngeluarkeun 500.000. Yus, tanggung jawab sia ka mana kehed. Dukun gelo, sia ka mana di? Aing ditipu. Si kehed deh sugan aing bener kadunyaan. Apa ke tangkal duren kadu? Ajig si Ius ku aing teh. Yus, tanggung jawab aing ngeluarkeun 500.000. Kehed deh. Duit menang euy tah. Bagi-bagi lah. Lain wayah kieu percaya kan kitu patuh teh percaya ka dukun. Cai aing keur naon percaya ka dukun aing oge butuh duit mah. Keur poek. Kepoek.
Iya, kurang eta. Bagi dua lah itu. Oh, kayak bagi dua di situ. Siap lah. Siap. Dasar si Ius koplok aing bawa ka dukun bleu di dukun teh anjing gede bohong di aing hanas ngaluarkeun 500.000 greget pisan ka dukun ye nyentang we mun papanggih sa itu aya hoi dek ka mana sia dukun gelo bodoh ieu geus ka aing teh ku aing diundang sia Nuhun euy. Aduh. Wah, sia euy. Udah teh sia tuh motor wah. Mana? Ayo sia tempat ayo. weh sia dukun koplok sia dek ka mana ku aing diundang sia